Kasugri panggemar seni nyangakeun dada nyanggakeun wilujeng tepang jenaka Sunda sadur dipimpin ku Mang Memet nyanggakeun aduh kasadayana tawis dadah mikasih dina tawis lalaguan Bapak Ibu nyanggakeun kasadayana aduh ieu nyanggakeun sabrang salayan lebat ka cabe makan teduh ieu nyanggakeun tami lumaya lebat ka samahan teu lebat ka saemahan teu jenaka Sunda sadulu sajabat damakalangan ulu biung dina seni manawi bahan tapi ulalik magaringan mah jang dodo aya Mang Memet ulalik kaing-kaingan tuna raja Wisnu ngagarap seni pribadi ularek rasa moka kurang maju barengan alah tah kitu Mang Memet teh mata kanggo naon kitu ngawitan kitu tah mata buka mangga anu urang lajengkeun deui kana lagu-laguna marang atuh orang ngeureuyeuh deui mangga kasana ieu mah hitung mah pendek anu keur susah ngalipur nu keur bingung dalam munjang ku teh kabingung sok tereh kolot gampang maut lamun jama loba kahiburan sok awet ngora panjang umur cek papagah juragan dokter lamun jama daek seuri namahan umur saja anu mantak saban poe kudu seuri ngade tong seuri di pasar gelo teman eli kapungkur parantos jangan di urang tema Mang Ipung iya urang teh sedang hati pada lamtosi iya Mang Nana atuh kesepuhan pedalangtong ieu aya hadir sadayana saprakanca kita mi banda asih manehna mau benang dipopokeun mau benang dipopokeun aduh Yai akan antosan di dapur Yai rek naon nek dahar cai alah apa bayangnya tengah peting jempang jempling gede jempang jempling sungkawaraga katresna mi banda asih jung-jungan aduh ya rasa ka zaman baheula kitu Kang Dodo kunaon gitu mah Ibu teman pamajikan nu teh heula anu paehna kabeurean etem ribuan nu brukana gereh kacang gitu tah kremus-kremus teh sing goreng teh etem jadi kabeurean etem gitu tah lajengkeun mana mangiput bulan urang nyawang lalakon nu keur baheula sumuhun ras inget zaman baheula momen waktu di mana teman waktu kenalana
dugi aduh nang kudugi kaki mari Gajah medal saking kolong sasa. Tos om. Sesakala dupa sang kuliang kaberang Saka tos suatu sekali gari. Laras. numung pangkahayangan akhirna mendak wibira nu gelis hidayah ngasul teu kurang ilmu panemu nyapa teu kurang ilmu panemu dadah aduh lamun maksud tinekanan ingatu alam dunya bakal genjlong teu wenang teu diwenang ke yen putra bogoh ka ibu tesangka geuning tesangka jang warit jang etika Ya hadir. geuning baca buktina ngai tati ke panutan tebenang dipungkir deui kapungkur abitos janji kamanehna mabenang mah mau benang dipungkir deui sanajan mang tahun-tahun marek putus harapan mu arek putus harapan tesangka geuning tesangka dungan tesangka kieu buktina nyait ati ka panutang teu beunang dipapahakeun Jang Dodo aya Jang Dodo. aya Mang Iput ulah sok inget zaman keur ngora baheula Kan anom keneh wae. bobogohan ka urang gunung rek balik hoream balik ke pegacah di jalan Tos sumujan tar ngecak kamari. Aduh. Laras ngiruhan banjir pun tak kai ngan untung sifatku adil memaha kawasa adil laras. manapun kalakai muntang Kalakai anu potong sareng pangkungna iya pentingnya. jika nama urut ngelak tukang daun meureun teu murah eta teh Nyangsa. nyangsa kakunyuhan Muntang. Laras. kalakai Cik atuh. barangat kasadayana Mangga sami-sami hadir. Di grup campurna oke sumping sadaya. Laras kesepuhan Bapak dalang kasih oge aya. basa harita kuring rek miang bari gugupan dinuangan nu nganter ka memut nu jajak kurasa aduh jungjungan abdi basarek poe harita bari gugupan
dina munggah di panulungan bang teu bisa nyarita kalakai muntah nu jadi saksina duh aduh 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 tong luas ngantunkeun abdi sing karunya ka diri abdi duh aduh nu ketunggara jalan satapa rarambun wanci ge sore sariak layo sorat tonggere mawa kagaga tong luluasan arek ngantunkeun kadeng kang tong lami teuing kang basa mulang ngarang kewang kang meme ngantun ke tengah wahangan genang hati abdi asa melak mengiput sok inggih tepat bikin lagu bikin urutan kia laras gening ke pikir abdi aduh sungkawa raga kadosna mi asik tetep harapan mau benang dipopohkeun Gusti akang miangmu doakeun ti kaangdaman singga ngecang ulang patepak carasa sari nitik wang tinu mustari ninggang masa nu sampurna tetep asih ka manehna mau benak dipopok ke geringan panutan abdi anjan geus luas ngantunkeun titip asih mangipun kajung-ajuna nu baheula hadir sadaya lagi hadir pikiran bisuboreang jungjunan sok inggis anjeun temuan abilami nu ngantosan pangkat panutan abdi aduh
mangdaura sami-sami mi eling mah seni pribadi tesangka ngolah seni jang ipun ulah wungkul resepan dedeh ulah tambah lumayan ngolah seni sing saestuna warisan tirini aki seni Sunda anu asli dedeh seni teh landul kadingun mepende hatenu sodi kamana muntang keraga titip diri geningan mah titip diri sang-sang badan ayo jang duduk berang petir teh sasama kanu maha kawasa mugia masih han rahmat geningan habis sujud rek bumela ka Gusti jungjunan abdi sembahan dalam punya iwati salakti abdi sembahan pikeun akhirat angin ka Gusti yang widi kudu sumujud ka indung kudu tanya ka bapa sabab indung teh nu ngandung sabab bapa dan nu ngayuga bapa indung teh tunggu rahayu bapa tangkana daraja bapa tangkana daraja dorakati nung bapa pauci Gusti moal ngahampura doraka Cawari Gusti moal ngahampura dadah kamana muntang keraga ari titip diri geuningan sang badan sasamat beraja penting mugi Gusti nyubadan adede ulah pirang malu Bapak Ibu manalima ayalatatna kurang hati istimewa biasa si kadong-dong di kalian wanci kiwari urang ngariung sabatur batu ngolah seni nusa estu sing jadi seni tuladan milampah dina seniman Bapak Ibu tong asa aing-aingan asa aing pan pinterna
asa aing pangunggulna ieu seni mah teu kudu kitu sakabeh dadulur urang. Ulah asa aing pangakangna asa ulah aing pangpinterna seni mah teu aya nu pinter teu aya nu kabeh ge sami. Apan asup kana paribasa geuningan kieu kasenian kabudayaan jasana sanes lumayan. Pokok diangge hiburan ngarakekeun duduluran. Anu penting baraya. Boh Bapak Dalang, boh Ibu Juru Kawi, boh para wiyaga sami seniman. Anu sae kedah tiasa nyontoan kanu awon. Anu awon sing daek tatanya kanu ngarti. Eta seni aranna. Ulah anu pinter sok daek nyahina kanu bodoh. Anu bodoh ngewa kanu pinter pedah teu laku eta hiji seni bakal aya dina kamunduran sih. Lailah kata bapak si kutet gitu. Kang Dodo panaskeunnya. Maraga atuh ujang urang ngampih ka Cilewo masing-masing. Sekali gila yang lu ke bapak si kutet. Ieu mobil tos ngantosan ieu ngetem di jurusan Wadas. Sekarang kan masalahnya kasih bapak. Madalang. Kamari bagaimana? Gunung Guntur jalana kababarosan amit mundur abi bade paratosan.